cai itu sebenarnya dina fikih siasat diaturna teh. Aya anu disebut hima dina fikih. Naon cenah? Hima itu tanah anu dilindungi ku pemerintah. Ieu tanah diperuntukkeun untuk limaslahatil ummah, pikeun kamaslahatan umat. Tanah, air, udara, dan apa yang terkandung di dalamnya itu adalah milik negara. Itulah kurang lebih undang-undang batal. Ada jalma-jalma Islam itu berserikat dina tilung. Ilmai dina cai, wanari dina deuleu, wal khalaqi jeung dina padang rumput. Nah, ia masukna dina hima. Hima itu ialah tanah anu dilindungi itu negara dengan tujuan untuk kemaslahatan umum, untuk kemaslahatan umat. Itu dilindungi. Jadi ulah diakukeun perorangan. Undang-undang oge ngatur, bahkan ayatna dina Undang-Undang Dasar 1945 duka pasal sabaraha ayat sabaraha pohon deui. Pasal sabaraha? Pasal 33 ayat 3 tuh mahasiswa IPB mah apa lah